loba nu jadi ulama besar, santri baheula loba nu jadi kiai masyhur, sabab pinter ngajaga akhlak, pinter ngabeuli hate guru. Kiai kapungkur sawah nalega teu nyaho macul, ceuk paribasana santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai ku para santri. Kiai baheula loba kebonna teu nyaho melakna naon, ketika rek muludan di pasantren cau ararasak ceuk kiai di mana jang ieu cau pangirim saha ama di kebon ama ku abdi di pelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba teu nyahoan aya lauk benyak wae depan sero na dikobong. Kira ada curiga ya mantan komandan sero di dia ya. Punten mantan sero punten. Tapi ridho eta guru ridho nah sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese sabab loba santri baheula nyampeurkeun guru hayang dititah nawarkeun diri. Ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat tika tebihan hayang digerok ku guru jang bager ceng bager kasep ka dieu mohon ama henteu kerari we henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa kumahan nya pang bersihankeun pangumahankeun pangrapikeun di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil ti jero imah keluar aya apa sing grabeg kalalabuh asupana bedug nu nyelap kana kokol santri tolol gitu nyetam jaga akhlak guru ninggalang butuh tenaga mereka keluar urat beheung na gegerewekan aya santri teu di dinya tanu ngadenge malah nyumput teh kieu main game si goblok mah ih amit-amit ih aya santri nu kitu di dia aya teu cayanya alhamdulillah teh aya nu ngaku teh aya nu ngaku terakhir sok sadayana pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat derajatna ku Allah. Baheula aya pasantren santrina 30 nu 28 rajin ngaji tapi nu hiji henteu kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicalam eta santri nu hiji geus ngelek kita bere ka majelis ceuk ama ajengan ka mana jang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seusehan baju ama nurut eta si santri init ka kobong nunda kitab terus berangkat ka imah ajengan mumpul acuk ajengan kala lotor seksi nyeuseun mah nam batur ngaji mah nam gusrak we di kulah kan eta kulah panyeusehan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyeuseuh unggal poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna sotorkeun ka ama kudu geus menang mencit pencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha kartos ama ayo berangkat ayeuna ka leuweung ngabring nu 28 ka leuweung si santri ngeur nyeuseum gura-giru beres nyeuseum sesuahan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim ka ajengan nyamperkeun aya naon santri ama ari abdi teh dipiwaran ka leuweung maneh mah capek geus nyeuseum henteu ama teu capek bener henteu abdi ge hayang atuh ka leuweung milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyawan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit susul barudak buru-buru ya si tuang nyeuseum bruk ka leuweung singkat cerita 28 geus datang ka jingjing manuk pararae getihan cek ajengan di mana mencitna na luhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi naik kana tatangkalan ningali ka harap teh sasaha pencit buru-buru lulus ya di mana di jero guha ama guha di ditu manuk naks beunang canak ka gua pencit ku abdi teh sasaha ama lulus itu mana hanapeun rumbun awi ama ieu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya kaharti ku akal tojol tukang nyeuseum mah manuk hirup keneh pan diseung-seurikeun ku babaturanana cek ajengan eta kurang monok dari pencit teu bisa mencit ya sama atuh kurang dari pencit sieun kunaon sieun kanyahoan naik kana tatangkalan baru dak bisaeun ama abdi gentos kadinya kan teu jadi kaguha aya guha ge abdi kadinya teu jadi mencitna hanapeun nukun awi kadinya abdi ge teu jadi mencitna naon sababna
pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya lumpat abdi nyahoan wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah sok sanajan tari tukang nyeseuh eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun moal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bil ma'rifat bil dzat lain ningali dzatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek, dinu sepi, dinu cang, dinu rame, hatena tetap ngait Allah terus ningalikeun. Subhan. Cek ajengan maneh nu lulus mah geuning. Sok nyeusuh deui biasa, nyeusuh deui bae. Caritana ajengan rek ka Mekah, naik kapal laut baheula. Naik kapal laut 8 bulan deui. Ya cek ajengan jang, ayeuna pre heula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diprekeun. Menta doa ka indung bapa maneh. Ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik budak santri tukang nyeusuh di kulah ceurik. Ngan memeh libur ama rek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir. Si tukang nyeusuh salah denge bari nyeusuh oh eta jang mentas tuh bekuntul sarungul dina gawir buntutna ngajir salah denge. Singkat cerita bubar santri balalik ka lemurna begitu geus saminggu pere balalik deui santri ka kobong hayang panggih jeung ajengan nu rek ka Mekah barang datang ka kobong ka sampak ibu ajengan nyalira keur nangis cek santri ibu ama di mana jang abang geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan ngagaur santri kabeh cerik sabab teu sempet nyepeng nyium pandangan ajengan teu sempet neuteup wajah guru teu sempet didoakeun heula ku guru cek ibu ajengan jang ka majelis wae ulah careurik di dia doakeun ama sing panjang umur nya pan 8 sasi moal penakeun bae kumaha teh geus dipercepat pemberangkatan anak nu 29 mah ka majelis tapi si tukang nyeuseum tipe cinta na ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukang nyeuseum bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan sugane kapal laut nu gaga berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah hoyong nyium heula pandangan ama hoyong didoakeun heula ku ama hoyong neuteuk heula wajah ama sugan we ka teuteuk heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di kobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah kumulia-mulia ting maneh susul jeung ka Palabuhan sugan ka udag lumpat si santri ka Palabuhan nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan Pak kapal laut nu berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna Pak itu di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh laut tuh kapal laut tuh jauh ceurik si tukang nyeuseum kunaon kitu jam pun guru ka Mekah kan abdi teh acan penak heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun geus kumaha nyusulna atuh ah tong siawan mah ngojai si santri inget ieu tukang nyeuseum memeh pere ngadenge wirid jang mentas langsung ngadeuketan sisi laut cek si santri tukang nyeuseum bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi hoyong nyium heula pun guru Gusti tul berukuntul sing arugul nagawir buntutna ngacir buak jeleng ka laut sapam pingsan oh disangkana meureunnan bunuh diri eta si santri loncat ka laut henteu tilelep malah ngambang sukunan napah di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui santri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter derek ke narek nepirik deket aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat assalamualaikum si santri punten Pak waalaikumsalam ulah ngajagaan Pak abdi keur budak kapal laut keula ieu jin apa malaikat ieu ye jalmi tukang nyeuseum santri ceuk eta hamba Allah jelema
wah hebat-hebat ya ilmu na jelema bisa kapak luhur lautan emang saya lupa mudah pun guru pada ibadah haji ngan abdi tacan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyumuh lah pandanganna hayang didoakeun heula geus kitu mek balik deui ka kobong teu sieun anjeun maot tilelep teu sabab cinta abdi ka guru macan naon eta dibere wiridan ku guru kupun guru dibere wijang mentas ieu kalimat natul berkuntul sargul gabir bututang ngacir ta eta ceuk hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model kieu aya ge jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta hanteu cek guru ge tuluy berkuntul eta la tutrikul absor sok geura baca si santri maca karake la tudrik telep si santri telep dijinjing ku hamba Allah disalamatkeun nusia pake nusia beda kitab jeung aing geuning si santri tuluy berkuntul jelek-jelek tuh nu abdi ye cek hamba Allah ieu lain masalah tul berukuntul sapi sia ngamuliakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat kacinta anjeun ka ulama nepi ka diangkat derajat anjeun ku Allah hebat saya assalamualaikum leungit eta si hamba Allah si santri lumpat deui ngapiur ngebelesat nepi kana tangga nu aya di luar kapal laut dicakal budak santri naik begitu asup ka jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik ya si santri ningalian hiji-hiji jamaah ama di mana atuh ama jabar ribuan celok di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu dianggonan nu diseuseuh kamari ku manehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab da tukang cek si santri ama ajengan keur tungkul di guabrug lahunana ku santri tukang nyeuseul reuwas ajengan jurig reuwas nama aya tukang nyeuseul di jero kapal laut matak disebut jurig cek santri ama menit tega nyebut juri gabi murid ama tukang jasa atau lamun santri na juri guruna naon lain aing maneh aya di dieu barudak di mana di kobong arek naon ka dia abdi teh yang pernah jeung ama da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan abdi teh hayang nyium heula pandangan ama abdi hayang neuteuf heula wajah ama abdi hayang didoakeun heula ku ama jauh-jauh ti darat ka dieu dianterkeun ku saha lumpat ama lumpat naon na luhur laut astagfirullah sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana aing ge can bisa eta boga ilmu di mana sih ari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseul memeh libur ta ieu cenah di mana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tuluy berkuntul ngarungul ngabir mun teu kacir ajengan mikir lieur keke sia apa aing nu sesat asa can keneh wirid kitu aya gelat tudrikuhul absor eta duka tu ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareng pun guru ngambang na luhur lautan ngambang teu sieun maot dilelep henteu ama nah abdi yakin hate abdi bakal penak jeung ama hoyong nyium heula pandangan ama nangis ajengan nyurucud langsung cek ajengan ngaku mulia-mulia tenjang tapi karela narohkeun nyawa hayang panggih ama pandalapan sasi moal penak jeung ama di Mekah abdi di pasantren berenang etos netep ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang netep wajah ama ridho sok nengak tetep wajah ama ditetep si santri nyurucut cai mata guru na nyurucut cai mata cinta guru ka murid ka guru mahabbah hayang naon deui jang hayang nyium pandangan ama sok cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos reug-reug hate abdi ayeuna abdi bade uwi ka darat bade uwi deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngaloos teu bisa lempang leungeunna dicekal ku ajengan pageuh rek ka mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhanallah diangkat derajatna ku Allah
babaturan nama mewek we ngadu panjang-panjang leho di kobong. Hayang teu mangfaat ilmu, jaga akhlak anu jadi guru. Yuk urang muliakeun guru urang, doakeun setiap waktu, amin.